Kita boga duit goceng-goceng nyadi mah geus teu boga bahan pasakeun samara. Aing sugana tuh ente boga urang hayang ninyeum atauna boga kawauhan anu bisa ngalipat gandakeun ieu duit. Aya. Wah, Siapa? Abah Obleng. Cobaan. Abah Obleng balik. Ade nu Cobaan. kuelo. Henteu asli cobaan. Aing kudu gelo. Henteu. Cobaan urang ge kamari cobaan henteu euy. Aing gelo sih dipencit maneh. Cobaan. Oh, eta geuning. Nu dimaksud teh meureun. Tapi disidik-sidik mah ciga Obleng. Kopeahna nyareng soal kitu. Make samping dina beuheung leuwih dina cangkeng. Baiklah urang sugan dieu nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini eta mau Nuhun ieu teh, Bah. di mana aja? Eta ti pali tongol. Kieu ieu teh teh Sana. ngadangu Nah, tapi ti rencangan teh sawarna teh nya. Abah teh biasa lipat-lipat artos. tah jang, ieu ku abah bisa di 4 kali lipatkeun. Ngan aya santai teh jang. Naon tah? Ujang panon kerah dipeureumkeun. Beureum mah goler. Henteu peureum gitu. Oh, Tangke ku abah di bejaan namun geus beres buka ujang teh nya. sok mangga. Pakat ayeuna ujang peureum heula. Mulai teh. Nya sok peureum. Tapi kan ulah dibukakeun. Masuk. Tos can Bah? Tos. Sok bukakeun panonna. Tereh euy. Nah, iya aja. Tos ku abah tos dilipatkeun jadi 4 kali lipat ya sok buka. Hitung. Cek aing oge ieu mah nu gelo. Dan bilang waktu tiba sia tadi ngalamun we ngalamunan naon Lamunan cak-cak eta teh. Ari cak-cak yang Spiderman teh duluran nya. jiwa nanyakeun cak-cak jeung Spiderman dulur apa henteu ari maneh naon kitu Heeh, urang mah nanya we ari nu ngasaha. inung saha dulurna apa inung ieu teh Duanana nah maneh make boga pikiran cak-cak jeung Spiderman dulur tina naon soalna eta sararua nyaralap dina dinding. maneh mah berarti Spiderman atau cak-cak jeung stiker dia lanceuk kitu. Naon man? Kita itu tuh guru-guru. Ting naon apa lo dieu teh coba. Sok coba pangyalahkeun. Kelatan. Sok coba. Bieu bensinna mah tapi ayaan. Buatina kelistrikan ieu na aya-ayaan teh. Sok cobaan. Anjing. Kira-kira atuh mang weh. Du, Naon? Memang ari no teh maronda malam Kamis mah meni rehe kieu nya maneh saeutika ne kamarana coba. Malam Kamis naon ieu teh malam Jumaah adun. Wah, Jumaah ieu teh. asli teh. Ieu kan ieu tisen. Alah sia jadu pusap jeung di pom ajegan aing. Si bedul suka teh pusap naon? Ieu teh pusap puting nih. Bulutan aing we balik. Kayak bengkel anyar we. Lain. Ieu itu segala sarelek itu. Kunci atuh. Nyetak selek. Semua bisa Hirup lain. lain teh hirup ini rek muka ieu diganti kuno anyar tadina. Oh, Cobilah pangyanakeun tang, punten lah kudu kutang ieu mah teh euy. ini kayak Punten we lah. belah mana? Tadi pas dinya ya. Kudu kutang ieu mah dah. Oh nanti ieu ti kutang di ieu lagi. Mana nu mau tang tadi? Ya, tang ya.
Astagfirullahaladzim ya Allah. Iya pantang. Maksud uing teh tang lain. Aduh, eta mah kutangan. Allah Akbar. Utang anas mau urang iri cokrokeun heula ieu dinjeum. Geus omong. Halo teman-teman. Jadi inilah wayang yang sebenarnya ya. Kemarin saya di situ ketemu dengan berbagai manusia. Pak, saya digelokopkan di sana. Terus ketika saya mau lari, ternyata saya itu di situ itu banyak sekali ya. Seperti apa gitu ya. Nah, pas saya pegang seperti ini, dia balik nyerang saya gitu kan. Saya lari. Saya langsung ke bawah, dia ke atas lagi. Nah sebelah situ tak kan dia itu larinya kenceng. Nah setelah kenceng dia bujurna badag Urang mah tah euy, lamun mabuk teh tah taranya nyekel botol urang mah. wah kumaha tuh. Ah, ka kebon we urang mah yang mabok mah. Nah kayak ke kebon Depan urang mah sok neangan suung geuning, apal teh suung? suung supa meureun. Heeh, tah sunggulan Heeh. gitu. Terus Tah urang mah langke lamun geus manggih suung. Kurilingan ku urang mah nah 70 kuriling sugan. Lieur urang mah tah. Ku supa urang mah lieur. atuh kitu mah lain ke lieur mabok sia teh lieur ku kurelingan. Tuh barudak di dia ya Dede Inon ya keur ngonten bawa nanti ya tah Ang Dede Inon kumaha damang uyu ngonten mana coba anjir. Aing tadi gua ketipu ke tukang patri tipu nah 4.000 ya giliran aing matri geus beres di patri langsung sabaraha itu 15.000 jeung geus kehet ceuing teh ongko 4.000 jeung teh geus cenah mang 4.000 Geus kumaha? nu anjeunnya aing pasea ya di dagorkeun eta panci nu piga kentog.